alam masar, katilu alam hisab, kaopat alam akhirat. Jadi orang tenanya sorangan itu kudu apal perjalanan orang hidup, terutama si ujang-ujang sanayana. Di mana? Di alam kandungan, di alam arwah. Kamana? Ke alam rahim, alam patuangan. Keur di mana ayeuna orang? Keur ngariung yang harapan sepan huing. Pan huing. Depan seger di alam dunia. Erek ka mana arujang? Erek ka alam barja. Geus boga naon babawaan keur nepi ka eta alam? Ditanya jawab ku urang. Eta nasa. Da teu lila urang teh hirup di alam dunia, teu lila. Sabaraha poe urang hirup di alam dunia? Bu, sabaraha dinten? Usia anu kurtilu hiji poe nu geus, kadua poe nu eukeun, katilu poe anu ba tilu poe 60 tahun tilu poe poe nu poe naon poe anu geus poe nu eukeun poe nu ba eta teh kabeoge bakal ditanyakeun poe nu geus cek Allah dipake naon nu ditanya ku Allah. La tajalu qudama abdin yaumal qiyamati hatta tus'alu, sehingga ditanya mane an umrihi tina umur mane, an sababihi tina kangoraan seperti si arujang-ujang ditanya. Baik nu geus kaliwat. Nah balik deui urang kana poe anu geus kali saha nu bari cicing poe kanu geus kaliwat. Sanajan bahasana urang di mana nyebutkeun karasa barudak ari geus kolot mah sok itu lainnya itu sok itu ting ari kolotna geus kaliwat coba keur lain kamu nyari tangga geus karasa ari geus kolot padahal keur kolot cek nini jeung aki-aki nu umurna 60 tahun nyebutkeun karasa ari geus kolotna berarti geus kaliwat berarti mana karasa we baheula keur ngora ayeuna jeung geus kolot padahal keur kolot nacan kaliwat kolot teu dipigawe mata bakal ditanyakeun ja poe anu geus kaliwat teh bakal ditanyakeun dimanfaatkeun ku naon eta poe nu geus teh batek alhamdulillah si arujang-ujangnya poe ayeuna poe dina poe nu leukeur dan nu geus kaliwat mah beda lalakon nu geus kaliwat mah ngan ukur tinggal dongeng. Terus tinggal dongeng bu, dari tengah baheula ibu keur ngora, di mana-mana nuang sayur disebut nanti naon sayur naon anu diceos teh kacang beureum, gejos, terang gejos kacang galing, panilalakonkeun, barudak bareto emak-emak keur zaman atawa nini zaman baheula nyayur teh lain saperti ayeuna. Maka laiko jeung pecin gejos kacang galing tanyakeun ka nini urang bate ari inung urang mah moal ngapaleun gejos sayur gejos kacang galing padahal lamun ayeuna eta poe anu geus kaliwat nah kumari yang gejos kacang galing teu apa inung urang mah da inung urang mah ngalaran ge inung urang aya lahir tahun 70 mau nyahoan gejos kacang galing ibu mah terang berenya terang kacang galing bisa ngerai ya ujung nini urang teh baheula ayeuna ngalakon berarti poe nu geus kaliwat bisa ngerai nepi ka garing bisa geus bisa ngerai kumaha terus naon ngarenes oncom can aya baheula mah can aya naon asem teh kunaon ku harian hayang ngaseman sayur asem teh ku harian terang harian nu aya dina harapan awi asem yang harian sok digejoskeun tinyuh ku cipanas itu si kacang galing anu geus make daun harian jeung make oncom oge lain oncom model ayeuna oncom ongok lain ayeuna mah oncom teh pangamun dirines teh ngadang jika anu lungsur tina bujur ayeuna beda baheula mah oncom teh bener-bener murni oncom
baheula mah aya kana oncom oh. Terang aya oncomon Bu. Oh, aya oncomon. Artina pamohon dagang oncom. Main aya oncom main. Pamain dagang oncom asli. Make naon make sabaran teh suuk dibeula teh suuk teh meula. Inyuh tanu kaju teh ngaranna teh Gijos Acanggali. Nikmateun eta ini urang. Tadi lakonkeun ayeuna bari huntu tinggal 2. Coba ini urang pangejoskeun kacang ayeuna geus huntuna 2 bisa manfaat teu? Dikunga, dikulunya, kalanya, kulunya dimurahkeun paling busuk teh hareup. Ngan ukur cerita nu geus kalimat. Maka supaya ulah lalakon nu geus kalimat ayeuna jadi hayalan keur orang teh manfaatkeun. Ulah jadi mun-mun. Mun urang jadi jelema aya mah padahal bare teu beunghar. Urut mobil bunga mobil, mun ayeuna urang euy beunghar cara baheula, moal aya masjid rayon disumbang ku urang. Moal aya budak yatim ceurik hayangan permen dibere ku urang. Tapi dicaritakeun mun da geus sana. Panalakon geus kaliwat. Mata urang ayeuna keur lamun teu dikerseukeun boga naon? Kabar rezeki anu lalungina sok buru-buru salureunkeun. Supaya ulah ngadongeng. Mun urang jadi jelema kaya pantos. Dilalakonkeun geus jadi miskin, rek kumaha naon nu dibikeun. Nu didahar kumaha oge syukur geus teu bisa manfaat. Geger tinggal hutu 2 kumaha. Kur di kolomo ditalankan ka beuhir. Tah, poe tah ieu urang mah poe nueukeun. Keun anu geus kaliwat mah jadikeun padoman, jadi ukuran. Tapi ayeuna urang poe nueukeun. Teu naon ayeuna keur ngariung sebat sampeh. Manfaatkeun dia poe nu keur urang keur hirup ayeuna manfaatkeun poe nu kadua. Barang-barang alhamdulillah ayah mabungan nya didoakeun mangga sareng panjang. Si meunang ilmu anu dimudahkeun milik berkah rezeki. Sabanarna masih ujang ieu ujang teh boga naon boga Pak? Leres boga bapak? Lapana pan ka mana? Boga ujang dari bapak? Ujang dari bapak. Ieu teh bener budak yatim bungdung. Naudzubillah karunya. Matak si ujang kade mau diusap sirangan pun diberi kehandaian dia berangkat di bapana teu aya ka mana kasar duakeun ku ujang-ujangkeun bapak macik we kasar ka itu rek ngojek jing rek nganggrep jing dan abdi rek ngaos mah abdi marek bagian ngadua naon bapak macik we rek kasar barek ka mana rek musab jeung didoakeun si menang lauk gabus pak. Karena orang banyak, orang bagian ngadu mata alhamdulillah hujan sarana ikat tinggali baru orang wongkul kemudian hujan mah giliran bagian ngaduan sebab insyaallah doa anak baru ucan baru ngadosa mah insyaallah dikabul Gusti Allah amin ya rabbal alamin. Ini bapak orang anu udah di dalam urang mah urang ngaji we tapi namun dipikir deui ku ilmu ari ngaji pat-pat doa leres panu ari panu aing mah teu bisa ditalangan ku ba. Namun budak ngaji bareng indung ajeun bapakna kudu ngalah. Teu panu aing sugan teh padu kipayah. Nya, sugan teh padu kipayah. Ari panu aing mah pambeda. Ma talaba syari'u lahu. Gitu. Alanan ala jami'i mukallafin min afrodil mukallaf. Jadi kabeh eta mah setiap mukallaf keuna katiban eta mah berdoa teu bisa ditalangan ku batu gitu. Tapi kalau seneng kurang ari ngaji mah padu aya teh susah ku kolot-kolot. Tapi lamun padu kipayah rame mana padu kipayah mah nyalakeun mayit padu kipayah nya padu kipayah loba komo lamun anu maot teh jelema kaya sebab naon paman kana hijratu ilal amplop loba paman kana hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallah. Lamun geus kalian dinya mah dong obat
mata hari ngaji banyak jelas baru ke baik bulan bagian ngadoa mudah-mudahan doa si Arujang dijawab ke Allah doakan si mak jeung si bapak si solihin jeung solihan amin ya rabbal alamin. Tinggal ujang yang harapan karena poe anu bakal duka kumakayaan di alam bakal udah model umroh alam bakal duka kumakayaan ke ayat di Madinah aja di Mekah. Ingat Pak Haji On menyata oga apit dari Madinah di videokeun kata abid saya video call ke di Madinah. Berdina kapal di dek ini aya video nak ngirim berayanya ngirimnya. Abdi can aya berangkat geus tepi abdi geus tepi eta gambar teh aya we. Keur jarah abdi can karaon aya katingali. Keur lompat kanunutan katingali kanunutan oge. Ada dulu bener nunutan. Insyaallah can dinten Minggu doakeun abdi teh. Kita siapa ngadoakeun cing panjang umur cing sehat. Amin. Kan sekarang mah lamun doa teh nya ulah anu cing Pak Ustaz, hari mana jeruk tara? Kapan hari sehat tuh bang? Ayah vitamin C, vitamin C teh jeruk. Cing sehat. Hari mana vitamin tuh? Kita pakai doa, mana doa itu kalau dibarengan dari usaha, teh cukup pun tadi dibaca. Lama direnungkan orang nila berjanji, abang abdi cara kumpul ke jeung indung jeung bapak, bareng abdi ke surga. Pak itu tadi jadi kesannya. Tapi rek kumaha bareng jeung indung jeung bapak ini ka surga lamun urang ka indung jeung bapak naon mincun kumaha ari ngomong ieu abdi bareng jeung emak jeung bapak asli ka surga ari ka indung bedego ka indung nyarekan jeung indung mah mieu manehna jadi kudu lunga teh dibarengan teh usaha tak itu silsilah tiga urang yang harapan sapoe deui sapoe anu bakal apa kan? Bakal ngajinjing kere? Arina sabna si Abdul Qadir Jailani. Dina hukum namanya ieu teh alus. Jawab jadi nak susah. Kamu ditanya ke hukum sunat atau wajib belum bisa menjawab. Ngan anu nyaritakeun jalma anu hade. Kamu nyaritakeun goreng. Siapa ngumpah? Ari mana sana pun muji ngalem. Kumaha sunat wajib yang halus. Kumaha bari aya sagala rupa halus. Ari nasabna si Abdul Qadir Jailani turunan silsilah di mana. Tadina perjalanan. Nyata turunan teh di Abi Saleh Azanaki Adausti putra Abdillah putra Yahya Zaidi, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa Sani, putra Abdullah Sani, putra Musa Jun, putra Abdullah Madi, putra Sayyidina Hasan, putra cucu Rasulullah SAW. Jadi runaya ayat apa? Hari ibu-ibu sok apa runaya teh? Paling semak akinya. I buyut bau makom terapal bau. Selamat buyut. Dari sisi abdi injun teh geus apal da teh geus aya nyebut buyut. Ngan ari itu buyut teh meureun naon? Longket itu naon? Nah, urang ge kudu terang silsilah. Turunan di mana dugi ka mana? Kudu terang. Nah, si Abdul Qadir oge turunan oge mogok nama di Sayyidina Hasan cucu Kanjeng Rasul. Urang kudu mah ari abdi saha bapak teh saha akik teh saha buyut teh ya kudu pegat apal akiknya apal insyaallah komo lamun teu apal bapak mah naudzubillah nya tanyakeun teh ka si mah apa kadek teh kuping nu maca sejarah Abdul Qadir kudu terang silsilah komo abdi sakedeung direk sakola nya ditanyakeun mah ari abdi putra saha mah apa si udah mah putra mah dari bin mah taraka mah Iwati saat Nabi Isa anu bin ka ibu mah da puguh ka Siti Maryam. Ari abdi putra sa mah nya bin mah. James bin mapan ka bapak. Indung narunah ringeun da puguh nasa. Makanya
mau urang rek sakola ningali dipariksa di TU yang hari alamat saha diantur ku inungna lain urang lain ku inungna inung batur diantar ku inung batur ini ke sekolah tanya tadi sekolah di bagian TU dipariksa alamat di mana alamat ya di mana alamatnya umpamanya nanti Cipuda Batur RT desa Batulayang ada RT jelas RW sabar ari ujang putra saha putra emak hanya ke mana nunas make putra ka emak bingung ini budak teh mikir ini bingung asa putra ka emak ka bapak bingung dan apa bingung eta meureun nu marhabana kawin tanggal bulan hiji ari marhaba bulan 3 nya bingung pi bapak urang tuh ari nikah bulan hiji ari marhaba bulan 3 walaupun 3 bulan sedangkan pangsa letik-letik nah hamil teh 6 bulan ari 3 bulan geus neang pausda teh marhaba bingung tah maka perlu urang terang silsilah asal itu sih pribados mah apa tapi kan mun abdi teh karana teh aya Haji Salam ya aya Haji Salam putrana teh saha Mah Eje terang aki Mah Eje putra saha numutkeun silsilah nama nepi ka Cipati ka Si Abdul Galib di dieu can aya tadi saguling silsilah kadina aya Haji Salam kadu putra-putra ada dulur untuk ke Haji Ilyas, ke Haji Yunus, eta adikna ke Haji Salim. Haji Salim kadu putra deui saha? Haji Salim teh kadu putra deui Haji Latif kadu putra deui Pak Ure. Terus apa? Anu kadu putra teh Sabi. Di mana turunana tu di Citawa, boga anak masa Arifin bala boga awak. Dulur apa? Sabab di papan. Tak kurangnya kudu perlu terang silsilah. Ari Sayyidina Ali, tah bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sayyidina Hasan teh putra Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau mah geus ngamuliakeun sa Allah Gusti Allah wajhah kana larangna. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman, dulurem Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini sejarah dunia. Nama gaduh gelar tambahan kaloma Abu Bakar Siddiq gaduh gelar Abu Bakar Siddiq itu jenengan nama sadar Kuhapa eta mah gelar alam dunia sebutnya gelar Abi Bapak Bakar jadi Bapak Bakar jenengan nama Kuhapa. Nah ada Sayyidina Ali ada putra Sayyidina Hasan ramana saha Abu Thalib ada gelar karamallahu wajhahu teuing kalamat muga ngamuliakeun sallallahu Gusti Allah wajahu kana pamenteunna Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali tara ningali aurat itu maka dimuliakeun lalaina tara ningali orang batur orang sorangan oge tara ari teu perlu teuing mah Sayyidina Ali mata kadu gelar karamallahu wajhah geus ngamuliakeun sa Allah Gusti Allah wajahu kana pamenteunna Sayyidina Ali. Ningali orang sorangan oge bener-bener aya aya kaperyogian mata komo ningali orang tu saja ningali ari ka ningali mah lain beda ningali jeung ka ningali ada ngabersihan wae orang nyalira eta mah bener saking keperluan. Ulah cara budak ari mani eta orang ditingali komo dibetrik-betriknya. Tara betrik aja. Duk orang tekae saya dinali kadu gelar karomah. Udah orang panu komo geus umur bangsa 14, 15, 17 tahun. Maka dibetrik mah gak ceprek. Datang hari ayah disebut sok betrik kucuruk. Udah kanu banget. Udah kaduhan betrik saya tuh bangga masuk kayak beli budak teh betul ada betrik itu ayah bawa gatrik
baru nak baheula apa gatrik teh apa gatrik kalau yang mikir di zaman ayah detik mah talaya anu milas mabok gatrik soda lerbonan kucing-kucingan ayaman maka lamun aya lagi viral teh model ada kalau yang budak baheula ayam bari teueuh bari ieu teh dibongkot banget geus aku dieu beriling ayam gitu itu baheula mah eta kalau barudak baheula mah kita aya mah duka teu aya kayak baca tasbih kana naon kana lerbonan balap rupa gatri itu baheula mah nok soda sorok gaplok sorok gaplok kalian banget ayo lu geus kalongit ayo mah kana HP we geunya bangsa main HP bara-bara mujang minum si mujangnya HP we di pipir haun dah HP we dek sare HP udah HP we ya Allah ayo namanya HP dek sholat HP we dan malah naon dek ini gurutkan kana pakuburan HP we di bawah lucu ada HP eta masih bulan ada ngurutkan hiji mayu HP di bawah ayeuna ada panggilan ayam jago bener aya nu HP kan ngurutkan kudu nama naon bismillahi wa ala millati rasulillah kabaran anu naon nu ngelepon jongkok kolomuk jadi pakuburan ngelemu atuh sari dulur teh kudu nama bismillahi wa ala millati rasulillah maka lamun ngurutkan nu boga HP baehan heula nya bisa aya suara anu naon anu model itu baehan heula urang teh ngurutkeun mawa HP baehan heula bisikeun bismillahi wa ala millati kok malah kudu kenang pencaman jorok aku malaikat mun karonakeun teh lain sieun tina najong pada yang bohong jong bener mata kade kujang mungkin lamun geus dewasa kujang kabagian ngurepkeun HP lain bawa HP paehan heula HP itu bisikeun ngurepkeun aya nada panggilna rupa-rupa leuh lamun nada panggilna teh maca surat kahfi mendingan begitu yang memanggil jawab alhamdulillahilladzi anzala ala bil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima atuh itu eta mah ngeunah eta ada panggilna kana penca HP aya tongeret luar biasa maka kudu hati-hati ya jangan gaduh HP hampir sekian persen rakyat Indonesia kurang lebih zaman Oma Irama tukang lagu 135 juta begitu balik mereka 200 juta mah aya kira-kira 200 juta dengan HP 100 juta 50% membawa oh di sekolah di kementerian tincak kentai muning tapi muning ditincak ya kudu hati-hati ya kalau Allahu wajah koma hujan lamun rek salat nya hujan lamun rek salat kadanya apa ieu mah himbauan teh ulama wa nya lamun mawa kudu dikumaha dimatikan HP di dalam pintu lamun rokok no smoking ulah kudu ulah nya karunya kana nyiram anu karunya kana naon anu boga panyakit naon napas enak jadi itu mah itu pribadi kita alhamdulillah daya mah mau diunggah karena dibagi udut jangan tukang udut sama dia itu merek tarak itu paling dibungkus ya kesuk kan keseng sok bisikin kalian dibuncang kedong ke di mana masing-masing udut itu jadi himbauan kadang kau jangan tidak aroma wajah di mana rek sholat HP ulah dibawa atau dibawa HP kudu dimatikan isi barang imam Gus Pak Rasul amma yatasaluna 'anil naba'il azim
alladzi hum fi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda ayman toget boceret nontonnya tidak mikirkan bacaan mikirkan banget kurang dan mayan ada gitu so kata ini tinggal apa berkegiatan ayam ini 80 kali berapa ada turut-turut pandai patah kapan ya kena terus maka lain ulah bawa mati ke sholat mati ke bisi betul apa mah kumaha belah jamaah belah kanan belah kiri dengan HP ulang bisa ada mang ngebaca mang HP tadi sadar jangan sabar hai ayo terus sholat terus ulang apa jangan punya HP ayo mah cici ya itu HP mah tungtungnya bebel kabeh ngaganggu makanya kamu ulang yang sholat hujan kadek tuna mau rokok tuna dan sholat mah kalau mau baca benar gitu di sini ngangkat sujud rokok murah dengan atahiyat dan batur tasawuf awal atahiyat rokok coklat kalau kisah itu rokok coklat itu untuk kagak batur kurang asyhadu alla ilaha illallah rokok coklat maka kita kurang sok rokok ya lain ulang udah lain amankan rokok di luar ngaganggu peta bahasa sakit pokoknya hari budak namanya ada pasti yang bersih sugan kita kurang tulis sujud ningali murah mikir danau ngeser-ngeser rokok sih buat bantu anak bersamping kalau kiri nama pegawai aja diukur sholatnya bener kalau ada 18 ngeser-ngeser rokok udah nama 17 maka udah hati-hati arujangnya mungkin jangan sok ada rokok mah amankan tong dibawa bisi dengan ukur sholat kurang kono rokok ngan ukur sabungkus tapi kesini ngan ukur salah sambatan sabungkus tapi sener mau ada pocang kono langsung lalu sahabat kamu ke jeruk coklat di jalan. Jadi zaman teh ngomong ngaganggu cerita agama mayas persapaan laukipun wama mayas persapaan hasanatan laukipun nunane nulungan kalawan nulungan anu sae keur maneh menang bagian sabalikna lamun nulungan kana goreng anu bakal menang bagian batal ngomong Pak ngomong maneh gara-gara urang ya boga tajamnya dong deh mata perlu hati-hati jangan mata kalau mau jadi saya ningali awal tak ningali tapi katingali mengkatingali nggak beda katingali dia ditinggal udah ke pasar laki balanya ke istri tadi cara ulah ningali mantu apa milion naik ada cengek sama ngelok wae mulangan ngelok wae nah tuh ngelok apa ulah ningali orang cengek patempo bukan dagang katingali mah teu naon ge kelas teh ditinggal naik sabaraha ieu teh tinggal geus hargana 5.000 perak samon ditinggali deh disinikan tapi kali pernah jeung bibirna ditinggal eta mah kana ditingali ngeunaan dosanya urang ningali aurat dosa mata saya ningali mah gaduh gelar karomallahu wajhah temenan ningali orang teh temenan ya komo temenan cara jalan baheula ya komo nu anyar ditikakeun teh make sok noong baheula leres kitu teh sok noong dan sisa ieu mah ge lantaran naon dindingan ku bata ditikakeun pentingan kahiji ribut naon kumarona noong teh naon mata katingali baheula mah loba kolot teh tulisan namun tulisan aja sama noong ya penting tadi ya noong henteu kamu bilang apa tadi na alis aya ngajenuh pokok cek teh noong mata kuliah tadi nyali orang teh meunang ningali ari katingali mah teh naon-naon kumaha mau
dosa gede. Ningali dosa, ningalikeun dosa. Pada mawon karo-karone. Sabua duana ningali ada orang ningalikeun soalnya dosa. Berarti urang kudu ngajaga supaya ulah nyieun dosa dan batur, jeung ulah nyieun dosa, jeung ulah nyieun dosa dan batur. Jaga kehormatan masing-masing. Jadi Sayyidina Ali gaduh gelar karamallahu wajhah. Jadi tata lapisan nasab Sayyidina Abdul Qadir Jailani, nasab anu kalintang luhurna. Luhur. Jadi nasabna Syekh Abdul Qadir Jailani teh nasab anu kacida luhur. Karena luhur. Luhurna. Luhur teh beda. Aya luhur di luhur. Aya luhur teh luhur kapangkatanana. Aya luhur kakayaanana beda. Ngaran luhur teh bulan saka Abdul Qadir artina nasabna nasab anu kalintang luhur sugan cicingna turunan si Abdul Qadir teh aya dina tingkatan loteng anu ka-35. Luhur pan ari si Abdul Qadir aya dina tingkat kadua. Upama teh mah Sayyidina Ali tingkatan ke-35. Luhur teh beda-beda, pengertian luhur teh jangan. Urang kudu apa? Ngaran luhur teh. Sabab bisi teh apa ieu dina Al-Qur'an asmun teh salah to'ah aya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu ari Allah anu Maha Luas. Eta 'alal 'arsy salureun ayeuna nasabna Syekh Abdul Qadir Jailani teteh sa tetela nasab Syekh Abdul Qadir teh nasab anu kalintang luhurna. Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah salureun aras. Luhur kumaha? Ulah disaluakeun luhurna aja loteng. Da luhurna turunan Syekh Abdul Qadir oge lain luhur atina caritna dina tingkat ka-35. Syekh Abdul Qadir dina tingkat ka-3 luhur nasab kautamianana. Ari Allah lain luhur cinegogna, luhur kakuasaan nana. Tuh. Jadi manana istaula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah kursi. Aya saperiode zaman Bapak Ujang sendiri ketuku, jadi ada bulan di luhur, bulan pucat-pucat. Itu malah zaman ayat tahun sabaraha. Ar-Rahmanu 'alal, ini luhur teh beda dia satu Qadir lagi. Luhur teh aya di mana istaula. Kekuasaanana ujang bising begitu mah siapa percaya kana Al-Qur'an. Kafir. Aku mah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Allah teh luhureun aras. Allah teh hiji makhluk numpang gedena jeung numpang luhurna Allah cicing numpang luhurna. Lamun percaya kafir, lamun kafir halal geutina dipunci teh urang. Halal geutina. Tuh, cek urang teh sanes Pak, apa eta mah luhur teh beda-beda. Urang teh ngajawab jam itu. Tong bener-bener sifat luhur aya ge Pak, benten-benten aya oge. Jawab urang, da kumaha? Mungkin Pak, apa ayat teh ayat cek panon, ayat cek ceni, ayat cek bahan, ayat cek pagaraksa, para rasa, ayat deui cek hayalan, rupa-rupa, eta ayat, kok deui luhurna Allah. Itu urang bisa ngajawab, dibalik jawab keur ngajawab nggak kerjaan. Ayat cek panon, tantu cek eta mah can ayat, ya gitu. Mereka aja bisa berarti ayat bedung ceceri tapi cek panona tetap cahaya sama cahaya ceceri ayat kan bedung tak lebih tirkeun gerita bedung cek panon bohong mana ayatnya geus beda ayat cek panon jeung ayat cecet komo ayat luhurna Gusti Allah. Nah itu jawab jangan saware. Ya Abdullah. Jadi luhur teh kekuasaan. Tapi kepada aing zaman bakal timbul deui
gelek deui yang bade tuluy. Nah, jadi sehingga setengah ulama sok tawasul. Naon tawasul teh? Nyen lantaran. Kumaha cek Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu ilaihil wasilah. Tenang naon nyen wasilah? Lantaran da urang mah jelema naon? Jelema di bulan ku dosa. Ngan di aya naon? Aya tingkatan-tingkatanana. Lamun tawasul ka Kanjeng Rasul urang ada syafaat jeung mujizatna. Lamun tawasul ka wali-walina Allah urang teh nada karomatna. Lamun urang tawasul ka jalmi-jalmi anu saroleh nada maunatna. Lamun tawasul urang teh ka jalma anu jauh ka bodog angan kadulang urang nada naon nada istijratna. Itu. Lamun teh maka jalma anu tisuk-suk tidulung ka ditu nu bari samsara balangsa eta bener tawasul teh nada mau nada ihanatna. Beda. Aya mujizat, aya karomat, aya maunat, aya ihanat, aya istijrat. Beda. Kabeh oge eta teh ujang amrun khawarikun lil ada. Sesuatu perkara nu teu ka hati ku akal. Lalu mah kieu aja aya jelema leumpang. Mana di Jakarta? Abah mana ka Bajakan? Boga dieu, teu boga segera. Lewat gua daun kibling jan. Jadi duit. Ke ongkos main ke Jakarta. Itu kalau baledah eta teh kadang-kadang istirahat tuh. Geus tapi ka Jakarta mah jadi daun kibling deui we. Itu Pak eta disebut ilmu sihir. Di zaman Nabi Musa, zaman Firaun, orang itu tambang jadi orang sihir. Eta Nabi Musa kita bisa dikersakakan jadi orang mujizat. Iya masih iya mah mujizat. Nah kemana beda kerjaan jeung mujizat? Tingali anu ngadohikeun saha. Firaun berarti eta sihir. Mujizat. Iya sah Nabi Musa berarti ieu mah mujizat. Tuh. Nah maka artinya sok tawasul. Tenang orang tawasul. Tawasul tenang tadi celah ku agama dalil menta kadina. Ku tawasul langsung langsung mana? Tadi celah ku mana? Ya Allah, ya Allah. Dek tawasul ka dieu we. Oh mana? Da aya dasarna tawasul. Da urang salat oge tawasul teh. Nya? Tawasul dasarna sholat dasarnya perjalanan tawasul pasariatun adu bidinil khaliki hari cekelkan agama Allah teh dasarnya sholat zakat puasa haji tawasul sholat zakat puasa hayang naon hayang menang ridho Allah Ta'ala hari ke tawasul dibere jantan dibere mah eta mah kumaha Allah urang mah teu bisa maksa mantap sok tawasul zaman kolbala sok tawasul di mana musim panen, hujan di mana panen, tawasul atau sholawat, baca yasin. Nah hubungan anak yasin cenah ujung mangke dijampikeun maca lugri baca yasin, nu maot baca yasin. Eta mah maca yasin teh keur hirup supaya ditajamakeun, diamalkeun, diartikeun, diamalkeun. Ieu mah nu pae pamacakeun yasin naon manfaatna? Nyobaan pae heula, ku urang pamacakeun yasin. Itu bro, lamun kurang percaya gitu nyobaan datang ke balik Israel untuk bisa jerit naon cing ngajaran maut heula nyobaan atawa lamun hayang nyaho tina luhur kalapa tapi kita doa nu hirup kanumpang anu maut ragu mata yasin diisapkan Allahumma ausil syawaba qiraati suratul yasin ila ruhi abi wa ummi tapi atawa kuring mata percaya ayahnya ayah binatang kalapa muncul ya sudah pemacakan yasin Arek bisa nyebut ke bahanan HP SMS itu pun bisa mah tapi dia dua orang tanya tapi ijma tanpa manfaat lil mayyit pikeun mayit min sedaqatin tina sedaqah au du'ain antara seperti dia min warisin ti ahli waris wa jami'in jeung tatangga ijma'an ijma'
Berdasarkan hadis tidak atau belum ada. Tapi kita ragu-ragu kurangnya. Nah cara mending malam Jumat, malam Senin, malam Selasa kan tidak. Karena kesempatan orang malam Jumat kan beda ayat kalian. Dengan kita beli malam Jumat ayat kelebihan anak. Itu kan Jumat sore rabi ayat kelebihan. Mereka tahu malam Jumat, harus ketemu ayat kelebihan. Di barang orang sholat, di imam, di masjid, di langgar, di masjid, jamin, jadi masjid Haram beda ayat kelebihan masing-masing mengingat tempatnya. Nah, gitu aja. Ya. Tapi mudah-mudahan bukan tawasul, bukan saya kalau yang keberkahan anak, nyunkan berkah kalau yang keberkahan dia, kamu nyunkan berkah ke Gusti Allah, terus gitu, kamu nyunkan berkah ini, ada pun nyunkan berkah, dibayar ya. Kamu nyunkan berkah orang kau ayat asalan di Allah orang, nyunkan berkah anak Allah Subhanahu Wa Taala, juga Gusti Allah nggak ijabah, amin. Nyunkan berkah nggak kesemput baik, ijabah insyaallah amin ijabah. Ayah berkah, ayah berkat, ayah berkah. Di jelma tak ada dengan berkah, ada berkah matiung, jilbab, balik dengan berkah dengan istri matiung, berkah. Ayah berkat ya, berkah. Ayah berkah itu, ayah bagian berkah. Nah, insya Allah hari yang tahan mah cicing lagi dibayar gua. Nah, ya tarik ketika cerita nasab, ya. Itu Ganesh Ukti. Saluti kimali baca teh mah Yang ting boleh. Aja jelas, ya. Nasabna Syabul Qadir teh nasab anu kalintang luhurna mulia. Kadua kadu gelar karamallahu wa muga Gusti ngamuliakeun kana pamunteunna saat Sayyidina tahu urang oge sami-sami ya moga-moga pamunteun urang dina dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lukur banget tumpul bernya. Nah eta mah kieu Bu. Nah cara lukur banget tumpul aya suku meunteu dimuliakeun deui. Lamun banget nages mulia insyaallah sampeanana pananganna dimuliakeun. Nama kan disebutkan wajah wungkul, udah biasa na wajah wungkul, sirah wungkul. Anu sok dihiasi teh pan wajah lain. Maka ini ceritanya wajah itu sudah karamallahu rijlahu. Ya, moga Gusti ngamuliakeun ka Sayyidina Ali sampeanana henteu. Tetap wajah sebabna wajah teh anu langkung utami, sirah teh anu langkung utami. Nah, lamun dina ibadah mah ibarat wajah mah sirah mah ibarat salat. Nah, kajian teh kumaha nya ari aya salatna insyaallah. Tapi kajian teh loba kadean lamun eueuh salat mah wallahu a'lam. Maka ujang-ujang kade salatnya si parigel mumpung ngora dari ke sekolah mah loba naon loba semak. Ya, lamun ke sekolah mah loba semak ya datang kana turun. Datang karena bujur muruput, datang karena tur dan nantu ya Allah, datang karena panon upang apa sama maka kalau jangan gara-gara kene mempuncang datang sama ya sok siap kurang manfaatkan sama cek nabi mana kita di homsan obda homsin al untuk lima perkara sama datang lima perkara sama apa obda hirokita ngarora seperti ujang-ujang ieu samemeh datang kok salawat keur ngora ngeunah ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wa bil lana ma madu ya wasi'al karami tapi nak keur warang le mangpakeun coba geus ngomong maca ya rabbi bil mustafa balil maqasidana udah dikejar kabur. Mantap dan orang manfaat dan maca salat dan hadis sholat. Dan maca Quran dan hadis sholat. Maca Quran coba ke sekolah bandungan kolot. Ya Yasin Al-Qur'anil Hakim
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kemudian ayat pengetahuan Yasin ada ayat mertuan matak mengpantir terwaranya sampai datang kok dimuatkan seorang ujang ya dimuatkan pasti menjadi maruah kalian solihin mudah ini berkah rezeki panjang usia amin ya robbal alamin. Bunga tentang ujang jadi bakal jadi generasi penerus dina naon ngembangkeun jeung nyiarkeun syariat agama Islam amin ya robbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbi bil mustafa lil maqasidana wa bil lana ma madaya wasi'al qarabi ibadallah aliyya yeah.